mutakin ikhlas mutakin ya. Bin Bapak Didi Supriyadi, kelahiran anak Garut 22 Oktober 1884. Muka dua, calon mempelai wanita hanya saudari Wida Wulandari binti Bapak Tamrin, kelahiran anak Garut 2 Maret 2001. Anu katilu panginten wali anu mana panginten dina ieu saat wakal. Assalamualaikum sahabat Lama Semaraya. Hari ini saya meliput peninggalan Cina di Kampung Sawakawung, Desa Sendang Larang, Kecamatan Sukawening. Pengantin lakinya datang nih. Kade bu eta mudun walawur para tamu di rombongan calon mempelai pemegas di haturan linggih di tempat anu parantos di saya tiket hatur nuhun karena segala rupi kasayang anu dilimpahkeun anu dicurahkeun ku sadayana para bapak, para ibu, para tamu di rombongan calon pengantin pemegas. Semoga linggih di tempat anu parantos di saya Kalau mak, bang mak, itu namanya mak. Itu dah. Pangku aku apa itu tuh payung tuh. Tapi di Allah alhamdulillah pengantin ada nabi calon pengantin pemeget biasa dumugi kayak patempatan calayan selamat gaya halangan harungan LT mudah-mudahan sengaja tentang wasilah kanggo janglarna kanggo lancarna ya acara pernikahan agenda inti nol baris dilaksanakeun dina dinten ayeuna. Hakikatna izin Allah sehingga kurang sadaya di Gusti Allah ya acara urang kawitan ku pembacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun kabarokahan kanggo urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna nu kadua
Alhamdulillah, jazakallahu khairal jaza wa syukran jazilan. Sekali deui ngaturkeun rebu nuhun ka sepuh, ka panganten anu parantos naon istilahna nyanggakeun. Nyantai di dia. Kita pakai rayu. Ya, calik wae tuh. Tadi teh mainnya mudah-mudahan barokah. Sadayana kalebetkeun sadayana. Saudara sumangga cunduk kana waktu ninggal kana mangsa. Insyaallah kedua belah hiji rasana Mukarram Sadagus parantos aya di Pemanggang Sarayana mustaqim ikhlas mustaqim ya. Bin Bapak Didi Supriyadi kelahiran Garut 22 Oktober 1884. Nuka dua calon mempelai wanita hanya saudari Wida Wulandari binti Bapak Tamrin kelahiran Garut 2 Maret 2001. Anu katilu panginten wali anu mana panginten dina ieu saat wakala paling satrasana ku Pirmados di seriuskan ke pihak keluarga mangga wae tong bujang-bujang aya halangan kunaku teh damang tawa kunaon gitu sok sanaon damang oge dina wakalanya pangintennya lah sok we ngadeg teh gok kumaha rasana sakit kumaha biasa aran wakalah panginten anu utami ka Mas anu terakhir panginten ijab qabul salit panginten dina ijab qabul kade kunaon maharna mas kawinan emasnya kayak dina ijab qabul sebatin emas nanya dina ijab karena anak bapak ada dua anak hidup jeung moal masih ngalah mah ku kabarayaan teh dua anak ge baraya anak emang dua anak ge kade hidup bager soleh kasep bawa anak bapak namina Neng Wida ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Asalna Neng Wida di surga sing nepi anterkeun anak bapak ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua keur hidup Neng Wida geulis nu panggeulisna sasawah kaum nu panggeulisna sasudalarang poe ayeuna da insyaallah poe ayeuna mah teu aya daya nu nikah di sudalarang mah sigana nya sing hidup sing pasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib amat surgana hidup mah aya di caroge hidup tong kuclak iclik tong kuclang kincleung tong culang cileung tong kamanuk cingkleung cineuten we di si aa ikhlas nu bakal nganterkeun hidup kana surgana Allah Subhanahu wa taala taat ka Allah taat ka Rasul taat ka anu jadi caroge puasa dina bulan Ramadan salat tong diliwat rezeki bakal datang hidup bakal nepi ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada sakurang sasarengan istighfar kanggo sadayana astaghfirullahaladzim 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 alladzi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah li sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanallah Bismillahirrahmanirrahim. Yang ihsan muttaqin. Yang ihsan muttaqin. Yang ikhlas. Yang ikhlas muttaqin. Kaula nikahkeun anjeun. Kaula nikahkeun anjeun. Ka lanceuk.
ka lanjut ke sekolah kalancak teges kaula anu namina Wida Wulandari binti Tamrin anu hakwalina pun bapak ngawakilkeun kapir bados kalayan kanggo mas kawin emas 12 gram dibayar kontan Lampi abdi nikah Wida Wulandari binti Tamrin mas kawin 12 gram dibayar kontan. kumaha sakti cekap pengennya itu soalnya sakantena Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa sayyidina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
dina hati wis kana manahna naropong jalan sampurna teguh iman Islam kuat Gusti maparinan ra Cipaludi cenah dangdut dangdut sa Cipaludi buah duri neraka kamu masuk insyaallah versi dangdut insyaallah